Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Nafisa Hidayat. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membacakan berita dengan tema pendidikan. Pendidikan jadi sarana ampuh pikeun nyieun balarea masyarakat nu kabuka sarta toleran. Staf khusus Menteri Pendidikan sarta Kabudayaan Fajar Riza UIHAK waktos nyarios dina hiji seminar dina tema ningkatkeun mutu pendidikan serta panguatan nilai kabudayaan Indonesia di Aula STKIP Muhammadiyah Bogor, Selasa, Oktober 31, 2017. Berang Fajar nyarios yen pendidikan teh penting pisan dina numbuhkeun nilai-nilai kabudayaan nu aya di Indonesia. Nyarios diharapkeun ratusan peserta Seminar Nasional Pendidikan sareng Kabudayaan. Fajar ngajak sadaya unsur pendidikan mulai ti institusi akademik sareng sakabe pamangku kabijakan pendidikan di tanah air pikeun nyadareun peran pendidikan kasebat. Dina seminar, Fajar nepikeun yen sabenerna bangsa Indonesia teh ngabogaan lalampahan budaya anu panjang. Jauh satecan bangsa Indonesia merdeka dina tahun 1945, sadaya unsur paradaban dunia atos dongkap mekar nyatu sareng unsur-unsur kabudayaan nu aya di Indonesia. Kaasup sistem keyakinan nu tos lami aya di Nusantara. Saur Fajar dina seminar di Aula STKIP Muhammadiyah Bogor. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu.